syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala sabab ku rahmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam mugian dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabatna, mugi ka urang sadaya salaku umatna. Rarencangan sadayana dina kasempatan ieu sim kuring bade nyampikeun diantara ngeunaan pentingna ngajaga semangat diajar sareng sikap silih hargaan di lingkungan sekolah. Ya rarencangan sadayana sakola teh sanes ukur tempat pikeun milarian nilai anu alus, tapi sakola oge tempat pikeun urang diajar janten pribadi anu lihade, disiplin, bertanggung jawab, sarta tiasa ngahargaan ka sasama. Atuh da percuma teu si barudak boga ilmu tapi teu boga adab. Sabab nu pinter mah bakal leuwih dihargaan lamun miboga sikap anu hade, sopan santun, sareng tiasa ngahargaan batur. Kadang oge aya murid anu ngarasa capek sanggeus diajar atanapi teu percaya diri kana kemampuanna. Padahal mah unggal jalma teh miboga potensi sewang-sewang. Nu penting mah urangna tetep usaha, tetep diajar, sareng ulah gampang nyerah. Salian ti eta oge urang kedah ngajaga sikap silih hormat di lingkungan sakola. Entongkakeun ngabeda-bedakeun, ngahina, atanapi ngajauhan batur ngan ku sabab beda pendapat atau beda kemampuan. Sabab sakola anu merenah teh dimimitian ku murid-murid anu silih ngarojong sareng silih ngahargaan. Rerencangan sadaya, kasuksesan teh teu datang secara instan, tapi kasuksesan teh butuh anu ngaranna proses, perjuangan, sareng doa. Kukituna hayu urang janten murid anu rajin, sopan, sareng tiasa mawa nani ade pikeun sakola sareng kolot urang. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa janten generasi anu pinter, berakhlak hade, sareng tiasa bermanfaat pikeun lingkungan sabudaya. Sareng emu terarencangan entong sieun gagal, sabab gagal teh proses tina ngaontal kasuksesan. Nu penting mah urang tetep usaha, tetep diajar, jeung percaya kana kemampuan diri sorangan. Sabab masa depan anu cerah teh dimimitian ku perjuangan urang ayeuna. Mung sakitu piantara isim kuring hapunten diri aya kalempatan. Wassalamualaikum